Assalamualaikum, Wilujeng Patepang di Sarang Baraya gue Surang Sunda. Ayeuna Abah nuju aya di Cimahi nya. Nuju aya di Cimahi, di Cipait gitu kan. Nuju istirahat sadayana di dieu di warung. Ieu coplok rantai geus. Maka jeung aya kendala coplok rantai segala rupa. Panen. Oh. Lain jadi tenang lah semangat baso belah hareup pakai daun gedang. Wah anun. Nuju ngabah geuha. Lumayan rada asiran ayeuna mah. Ya, komandan nuju nyenyong terus. Tenang teh kalem. Kalem ya, tenang. Kayak urang tuangnya sareng asin. Posisi masih aya di Cipait. Muhun. Ieu bade ngayakeun acara liliwetan gitu tah. Terdampar di saung. Terdampar di saung. Dari ke musik ya. Cik, kumaha ya Bapak penasehat? Alhamdulillah. Berdiri di tempat yang agak sejuk. Itu warung bakso malah berhenti. Nah, ya, jadi makan itu aja, goreng ubi, goreng pisang. Sebenarnya yang dikejar-kejar itu bakso. Bakso itu ditambah sama daun pepaya, daun kates. Enak gitu, jamu. Jamu tradisional tuh, katesnya juga udah habis nih ujungnya. Ternyata warungnya baud. Gak jualan ya. Itu aja, lain sama lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puntennya sobat-sobat Baraya Goes da geninganan ai orang kota mah bahasa teh dicampur-campur aduk sareng sunana. Janten kumaha nya soalna di sakola teh ayeuna mah tos teu aya bahasa Sunda teh. Janten tos bahasa Indonesia, bahasa nasional gitu tah. Nah, sakitu wae heula nya Baraya Goes urang Sunda, ieu ti Abah Goes mudah-mudahan sadayana janten sararehat gitu. Amin. Ayeuna Baraya Goes sadayana menuju ka bade ka mapai gunung heula. Saparantos nama mapai gunung teh teras bade aya acara ngaliwat saurna. Sakitu wae heula nya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.